Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadaya. Pemugian ngerasa rehat barang jamilikmu serahayu pinanggih ti Gusti Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdi di dia badan rangkring salah satu batu satangtung. Ketang. Harus pakai bahasa Indonesia katanya. Ya campur-campur dikit boleh lah ya. Batu satangtung kunaon sih nyetatuskeun seueur batu satangtung. Kunaon sih batu satangtung disakralkan. Kunaon sih batu satangtung harus dipakai dupa, harus dipakai sesenggitan, harus dijaga. Itu adalah simbol kabuyutan atau leluhur. Nah, orang nerangkeun tentang batu satangtung. Batu satangtung adalah sebuah batu menhir oleh leluhur kita ya. Batu satangtung itu adalah sebuah simbol atau ciri oleh leluhur kita, entah itu dimanapun ya. Biasanya batu satangtung itu disimpan di area perbukitan atau pegunungan. Biar apa? Biar ketemu dengan Sang Hyang Panon atau biasa disebut dengan Manon Poe, atau biasa disebut dengan matahari, biasa disebut juga dengan Sang Rama, atau biasa kita menyebutnya Panon Poe. Ai panon teh paningali, ai poe teh berang atau hari. Nah, jadi batu satangtung itu termasuk ke dalam salah satu simbol Trisula atau Tri Suci di Tata Buana. Nah, disimbolkan dengan pusaka yaitu adalah Trisula. Nah, Trisula itu terbagi tiga, ada Trisula atau Tritangtu di Tata Buana, ada Tritangtu di Tata Diri Sadira, ada Tritangtu di Tata Sistem atau disebut Tata Negara. Nah, kita medar dengan batu satangtung atau rek medar batu satangtung. Nah, batu satangtung itu adalah di termasuknya Tata Buana atau disebut dengan tata semesta. Nah, kenapa disebut dengan tata semesta? Pertama ada Sang Hyang Rama atau disebut Panon Poe, atau disebut matahari, atau disebut Sang Hyang Manon. Nah, itu disimbolkan kepada Bapa atau Sang Hyang Rama atau Rama. Di mana ada Rama pasti ada Ibu. Ibu adalah bumi atau Ambu atau Umi, Amma gitu. Nah, itu adalah sebuah simbolis terhadap bumi. Nah, kalau udah ada dua Sang Hyang Rama dan Sang Hyang Umi atau Ambu, itu pasti ada anak. Nah, anaknya itu siapa? Nah, anaknya itu adalah batu menhir tur satangtungan atau biasa disebut dengan batu satangtung. Nah, di dalam batu satangtung kabuyutan mencirikan atau nenggeran didinya tur satangtungan. Jadi di perbukitan kebanyakan satu bukit disimpan batu satangtung. Di areal sini itu ada permukiman, jadi menandakan cenderamata bahwa saya adalah pendiri lembur. Iya, saya adalah pendiri ini. Biasanya di lembur yang ada batu satangtungnya itu adalah lembur kolot atau dair kolot, atau disebut dengan desa tua gitu ya. Jadi karena ada simbol batu satangtung tersebut atau dalam sejarah atau disebut dengan prasejarah. Nah, batu satangtung tersebut itu mencirikan bahwa di areal batu satangtung, entah itu 10 kilo, entah itu 11 kilo, pasti ada tatanan wilayah atau tata daerah gitu. Kenapa dimitoskan gitu kan? Kenapa kok disakralkan? Karena kalau tidak disakralkan, batu itu akan hancur. Satu-satunya cenderamata dari karuhun kita atau biasa disebut leluhur kita itu adalah kan batu satangtung di Palemburan untuk semuanya.
bukan untuk perorangan gitu. Untuk semuanya, untuk dayeuh eta, untuk lembur eta, apa sih pusakanya eta batu satangtung ti kolot urang ti anu ngababak-babak ti lembur gitu. Jadi nggak ada dong yang biasa disebutkan dengan asa aing pangkolot, asa aing paling mupuser. Oh iya pusa bumi tadi lembur, iya pusa bumi tadi dayeuh, iya. Ciri tersebut itu ada batu satangtung tersebut. Sakumaha kolot nage sakumaha aing nage tetap aya ciri batu satangtung. Akan tetapi di era zaman sekarang gitu kan, batu satangtung biasa sok dipurangkan, sok dipotongkeun, sok didayeuhkeun, sok dibarekeun komoaina loba-loba bulldozer seperti itu. Mungkin ada sebuah kepentingan yang memang harus tata kelola sistem tersebut. Akan tetapi kita kalau misalkan harus tahu dengan sejarah tersebut itu janganlah, karena cenderamata satu-satunya yang dari sesepuh kita, dari leluhur kita untuk dayeuh kita itu hanya satu-satunya. Biasanya ya kolot baheula atau buyut baheula nyimpen atau nunda batu satangtung eta teh sisieun lemah caina, sisieun caina, sisieun huluna, sisieun sirahna. Maksudna sisieun sirahna teh salah satu batu satangtung eta cirining tetengger na si sirah cai eta gitu. Cirining tetenggerna batu di dia teh aya satangtungan sisina teh sirah cai gini gitu kalawarginya. Nah, itu salah satu penjelasan singkat tentang masalah batu satangtung. Nah, di batu satangtung tersebut aya nu namina sisieuna biasana sok aya hanjuang beureum, lamun teu aya hanjuang beureum aya nu namina hanjuang hejo. Nah, eta teh salah satu sistem orang-orang terdahulu nenggeran atau nyirian. Sok aya nu ruwatan deket batu satangtung. Amit ampunun paralun agungna ka wujud Gusti anu Maha Suci jembarna ka para leluhur sabudeur agung ka Ibu Agung karama agung ka Ibu anu teu munggaran karama anu teu munggaran desna ka Ibu Rama anu ngajadikeun uga cuk lantaran urang hirup di pawenangan. Eta teh salah satu ngahaturkeun nuhun kitu nya, ngahaturkeun rebu nuhun ka para leluhur sanes nyembah, sanes bukan menyembah apalagi meminta kepada batu gitu, enggak, tapi ngahaturkeun nuhun caket cindra mata leluhur urang itu. Di sesenyitan dan nu senyit mah nu datang hidup positif nu alus gitu kalawargi sadayana. Jadi di batu menhir eta teh kunaon sok diruat eta teh ngahaturkeun rebu nuhun keur mah tetengger cirining kabuyutan urang leluhur urang makamna henteu apal, makam henteu apal dok sabab geus dipunggaran teuing iraha teuing abad sabaraha. Nah, aya keneh tetangger tur batu satangtungan kolot urang diperjuangkeun. Gitu palawarti bukan meminta, bukan. Apalagi kita menyembah, enggak. Gitu. Ya henteu aya istilah urang nyembah batu satangtung teu aya. Tapi eta cirining mereka beja ka diri urang sorangan bahwa kolot urang baheula mapagkeun perjuangan ieu nagri, perjuangan ieu wilayah ditenggeran ku batu satangtung, tetangger lengan saukur, tetangger tapi tetangger mere beja ku perjuangan perih getir balangsak di segala rupana. Sok atuh sapihandean sasiliwangian sini silih asah, silih asuh, silih asih tur batu nyungcung satangtungan galunggung nu agung kakahyangan sapihandean tur sapuyunan. Cung nyungcung ka nu maha luhur, cung nyungcung sumerbak nu maha kawasa. Sina dirina sina pajeung jeung asihna, dirina sina pajeung jeung wangina, dirina sina pajeung jeung anu bogana. Saha nu bogana? Tur Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi teh saha nu ngawidian segala rupa nu musik ngalikeun diri urang tunggu Allah Rabbul Izzat. Gitu artinya. Ulah tiba-tiba wah kafir nyembah batu. Nah, nyembah batu itu gitu tak asup akal. Tetangger simbol kumargi kolot baheula mah uyut-uyut urang gitunya henteu naon, henteu ditaumolkeun gitu. Urang nu kudu neangan, urang nu kudu milarian gitunya. Palawargi sadayana hampunten anu kasuhun, hampunten anu sageung-ageungan bilih aya kalepatan dina segi bahasa, bilih aya kalepatan dina ucapan,
bila aya keterangan anu kirang sapagodos kirang pas kirang merenah hampunten anu kasuhun, atur nuhun sagala rupinanya gitu. Urang sharing-sharing pengalaman gitu. Atur nuhun sampurasun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu raharja. Sina pajeunjeung dirina sampurasun.